Kaulinan oray-orayan seueur dipendakan di wilayah Jawa Barat. Oray-orayan tos aya ti zaman baheula minangka kaulinan barudak. Tapi teu dipika nyaho ti iraha mimitina jadi kaulinan tradisional masyarakat Jawa Barat. Kaulinan ieu teu aya sangkut pautna sareng kajadian sajarah sapertos kaulinan bebentengan nu aya ti zaman pangjajahan. Panamian kaulinan oray-orayan sigana dumasar kana wujud kaulinanana anu nyangrupakeun oray. Oray nu jadi bahan kaulinan barudak ngabogaan tujuan khusus. Oray dianggap mangrupakeun sato nu ngabahayakeun sakaligus sato mitologi nu dipuja. Sok sanajan dianggap sato nu ngabahayakeun, oray oge di lain sisi ngabantuan patani newak hama di sawah. Dina kaulinan oray-orayan, oray nu pikasieun dikenalkeun ka barudak minangka sato nu bisa dikendalikeun. Inti kaulinan oray-orayan nyaeta sirah oray newak buntutna. Inti kaulinan ieu identik jeung simbol Ouroboros atawa Ouroborus. Ouroboros mangrupakeun simbol kuno nu ngagambarkeun oray atawa naga nu ngadahar buntutna sorangan. Simbol ieu ngalambangkeun refleksi diri, dualitas, siklus, kawijaksanaan, kabebasan, jeung keabadian. Dina gnotisisme, Ouroboros ngalambangkeun keabadian jeung jiwa dunia. Oray newak buntut teh nyimbolkeun kaberhasilan refleksi diri jeung ngahontal tujuan hirup. Dina kaulinan oray-orayan nu jadi sirah teh nyaeta budak nu awakna gede, jeung nu jadi buntutna nyaeta budak nu awakna leutik. Makna simbol Ouroboros sarupa jeung makna pola kaulinan oray-orayan. Sirah oray gede, buntutna leutik. Gede jeung leutik diibaratkeun jagad gede jeung jagad leutik. Jagad gede nyaeta dunia. Jagad leutik nyaeta diri manusia. Pola ieu maknana awal jeung akhir atawa ti mana jeung rek ka mana. Intina manusia kudu sadar secara spiritual yen kabarhasilan teh di mana manusia ngahiji jeung ruang asal sareng ngahiji jeung anu kawasa. Kawih oray-orayan anu dihaleuangkeun oge kaasup kana sastra Sunda nyaeta puisi kakawihan barudak. Lirik lagu oray-orayan tentu saja itu termasuk ke dalam sastra, yaitu genre puisi tradisional atau puisi kakawihan barudak atau juga biasa disebut sebagai nyanyian rakyat. Lirik lagu oray-orayan termasuk ke dalam puisi tradisional karena lirik lagu tersebut merupakan puisi tradisional yang mengandung irama, kemudian juga ada persamaan bunyi. Dalam sastra Sunda biasa dikenal dengan Purwakandi, serta ada ciri-ciri lain yang menjadikan lirik lagu oray-orayan termasuk ke dalam sastra Sunda, tentu saja yaitu aturan-aturan yang mengikat sebagai ciri-ciri puisi lainnya. Oray-orayan mangrupakeun kaulinan nu latarna sosial, nyaeta ngagambarkeun masyarakat Sunda minangka masyarakat agraris. Latar masyarakat agraris digambarkeun kentel pisan ngaliwatan panggambaran sawah, kebon, jeung leuwih dina kawih oray-orayan. Aya dua nilai budaya dina kaulinan oray-orayan. Kahiji, masyarakat Sunda nyaeta masyarakat agraris. Jeung nu kadua, oray teh lain jang dipikasieun,
tapi jang dimanfaatkeun dina kahirupan manusia. Dina pamekaranana, kaulinan oray-orayan relatif teu aya bedana. Kaulinan ieu dikategorikeun kaulinan sanes pertandingan. Dipigawe ku istri atanapi pameget, atanapi campur. Nu ngabedakeunana teh nyaeta kasempatan ngaulinkeunana. Di zaman ayeuna mah barudak teh leuwih resep ulin dina gadget daripada ngulinkeun kaulinan tradisional. Salaku produk budaya Sunda, oray-orayan tangtos ngawadahan nilai-nilai kearifan lokal ti budaya Sunda. Apakah dalam permainan tradisional itu terkandung kearifan lokal? Ya jelas, kearifan lokal yang terdapat dalam permainan oray-orayan itu tentu saja perlu juga kita maknai. Hal ini mengungkapkan atau meneguhkan bahwa leluhur Sunda bukan hanya memahami esensi kebudayaannya, namun juga mampu mengemasnya sebagai media pendidikan selaras dengan kebutuhan zamannya. Tentu saja ini terkait dengan media pendidikan bagi anak. Nah, kearifan lokal yang terdapat dalam permainan tersebut tentu saja terkait dengan kearifan lingkungan. Manusia harus menjaga alam. Tentu saja selain sebagai makhluk sosial, manusia pun sebagai makhluk ekologis semestinya menyadari cara hadir di bumi dan cara berelasi dengan alam. Selain kearifan lokal yang saya ungkapkan tadi, saya ingin juga memaparkan sedikit tentang nilai-nilai sosial yang tampak pada permainan oray-orayan ini. Di antaranya nilai yang tercantum atau terkandung dalam permainan oray-orayan itu adalah nilai kepemimpinan, yaitu kepala urar yang dianggap sebagai pemimpin harus bisa memimpin serta mengarahkan dan bertanggung jawab. Yang kedua, nilai kebersamaan, yaitu permainan tersebut mencerminkan adanya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, atau juga bisa dikatakan sebagai sifat solidaritas. Kemudian nilai ketiga adalah nilai kepatuhan. Tentu saja ini terkait dengan semua yang bermain terlibat dalam permainan itu harus memenuhi semua aturan yang ada, pedoman yang ada, atau aturan-aturan permainan. Yang keempat adalah nilai kepedulian pada orang lain. Artinya dalam permainan itu dibentuk nilai agar tidak egois atau ingin menang sendiri. Kemudian yang terakhir, nilai keberanian, berani menghadapi berbagai rintangan, berani tampil paling depan. Ya, saya contohkan misalnya dalam akhir bait itu ada larik yang menyatakan saha numandina dipandiri, artinya janganlah kita selalu menempatkan diri dalam posisi yang belakang, melainkan kita harus bisa tampil paling depan, karena ketika kita selalu ada dalam posisi yang belakang, tentu saja itu merupakan sesuatu yang kurang menguntungkan. Kaulinan tradisional sapertos oray-orayan kedah urang lestarikeun sangkan teu leungit. Hayu urang lestarikeun kaulinan tradisional ieu. Lamun sanes urang saha deui?